Halo guys, besok kita mau masuk di bulan suci Ramadan guys. Mau ngadain acara kultum setiap hari di Jasina TV. Tapi tong pohonnya tonton terus Jasina TV, oke? Atur nuhun. Ambo di mah bae lah. Ieu aing kana beuteung lapar nih ngusep. Ambo di mah. Kan jeur aya. Oh iya. Ngusep aing lah. Enggak menang lain dok. Lele ayan teh kan. Bikin tamu ngusep. Sugan aing lah lele antingan nu bohay. Di mana ikan? Sudah ikan lauk. Kanan mah eta. Sat terbok kita. Bangsat kau, muntah. Amat. Batur mah pancik ieu isu-isu. Sahanan putih naon. Ang mata ngalah kayu ku mah. Sakit. Woi. Kenaon mang? Ya, bagong. Asa deui. Jalan teh jalan. Geus masalah pinekeun deus ya. Dengan segala kayu, ha? Kumaha aya? Teu zaman ngala kayu we mah. Gas. 2020. Eta geus pake jajar. Esuk kunaon? Pake ril. Hah? Zaman usep lele anting anta lele nang mah. Pinekeun siapa? Bagong doang. Masalah perang gitu. Bawain 2 kali kayak Kurang sia. sebuntah aing. Kumaha? Tajung-tajung baik kayu aing. Tadi aing kumanehna disurungkeun. Bagong sih eta kurang hajarnya. Geura kapanggih sok koy. Surungkeun sapoe monyet. Sayuk. Lu bos ya? Ka mana? Ayo be. Ayo. Wah, gede rokna yo. Mantep yo. Lele aya anting kan yo. Kita budak, kotok seta koe gawean sakoe. Mun anak jalan aing bae, lorot seta ngusuk teh. Kok saleh teh. Ainon. Siap. Tenang. Kumaha? Balik balik. Batu. Angsat di lauk kemana nya? Puasa meureun yo. Laukna anjing doang. Ayo tadak nu budak. Bangsat. Nuk, bangsat tuh, satu nih, Bu. Foto dulu tuh, becek ya. Di mana? Dia luput dia nyawa dia, bangsat dia. Odis ya. Naon sia? Goblok dia kena rek lu aing. Lu be nyumput dulu sa corona tuh sieun. Iya. Kan aing ka dieu. Masuk naon? Maksud naon nih, Bu? Maksudnya sia nih bukan. Nakada rek lu aing musuh. Sia bunga lah iseng jadi jelema. Ya. Aing bung diharayan ku batur, ulah sok keul teh sia.
Padahal beda kalau pendek kun po. Tuh, jajar si Leken tuh, tuh. jajar tuh. Lembong siya ka, lembong. Ano aja? Bangsat ya. Bangsat ya. Nyet. Bangsat ya. Blok. Anak baru dengarkan bangsat kan gue. Benang kayak gue, mantep benang gue. Nah, saat teles ayo, kita yang budak. Ah, gue benang sih ada lembut. Anak gue, anak setan, anak jurik, benang kayak gue. Teles ayo. Bentar, tasnya cipruk amat, kos kebatas guyang. Kemananya sih ya? Main be. Main ke pusing kia nang sih nanya. Ih, bakal kesian amat. Dasar dengeran. Ini ke Jakarta lah. Sugan bisa bayar hutang, kasih janda jeung bisa beli baju lebaran jeung budak. Ke Salam. teh mak tumben tapi ini kemana mak? Hah? Mau atas ke segala. Neangan jeung bayar hutang kasih janda. Jeung beli baju salaria. Heh mak, lebaran tanya kayaknya mikiran beli baju. Mak, lah berangkat mak. Selalu main nguru kami deh mak. Kokores ya ka ditu. Wah, apa dengan kotok mak? Alauna. Bentar, mandek ke mana? Tanya ko siya, kama, kalau kain. Heh, mandek gawe ke Jakarta. Sugan be bisa bayar hutang kasih janda jeung beli baju salaria. Baju lebaran. Mak, terus ai kararami jajana daharna di mana? Ya ubun mere dah, ubun mere jajan. Kayak kumban transfer. Mana Ma. Mulai. Tahan semua kami mak. Kami ngurus sama. Gawe dok. Misal gembul kami. Ma. Siap udah nih lu cek janda. Ma. Bayarkan hutang ke Aisyah. Enggak kue yang dikiriman ditransfer. Alhamdulillah. Ma.